Karena sebotol minuman sempoyongan di jalan. Keur naon, Mak? Modal, aciri batur keur nyotong. Oh, keur nyotong. Minta duit mah yang jajan. Itu pugu kolot keur karargeul ge. Heul kunaon atuh? Si Kokom batur ek barang injem-injem di teu dibere. Nama si Kokom minjem atas nama urang sok cair wae. Marek injem naon ka Bi Kokom ayeuna? Minjem salakina. Naon mah salakina? Yang batur hees. Nah, euy, Kenaon jar? pasok tuh anjing boraradag aja. Anjing. Yakin jar euy. Warnya aing ek moal heula itu we. Naon moal? Kurang caos. Oh, heeh, siap. Anjing. Mesti jar mah euy. Eueuh basuhan. Nu aing mah eueuh. Eueuh anjing si jar. Tukeurkeun itu. Oh no. Oh, anjing teh caosna ge euy. Anjing jadi nu ieu euy. Kumaha itu kan? Teu ya. Aduh. Anjing. Goblok. Di lupa basuhan gitu jar. Aing atuh milikna kuat. Nyet. Anjing. Apa sih aing poe ayeuna? Kita tadi apes wae aing jar. Aing nyakal kalah ditukeurkeun ku aing.